Nanya naon le? Nyeri pas keur ditinggal ke anjing, nyeri pas ditinggal kerja nanya. Pi urang rek nanya ka awewe ye. Nanya naon le? Nyeri pas ditinggal kerja nah atau nyeri dicabut naon tadi teh anjing bode. Ngeunana. Heeh. Pi urang mah yang nanya euy ka awewe euy. Nanya naon le? Jawabnya sing jujur ya. Nyeri pas ditinggal kerja anak apa nyeri pas keur cabut keur geunah. Oek anjing. Eta pabeli tas jeung eta mah kudu gigera. Pi aing rek nanya ye ka awewe heueuh. Nanya naon le? Nyeri pas ditinggalkeun keur nyaah-nyaahna atawa dicabut pas keur ngeunah-ngeunahna Pi. Nya dicabut pas keur ngeunah-ngeunahna atuh le. Nah, bisa kitu. Sok bayangkeun nya urang rek keluar dicabut ku lalakina. Anjay. Teu kumaha? Bener. Bener. Jodoh ulah di goblok yuk. Naon atuh Arsia? Ai mana di mana? Eta ayeuna ka Samsat. Rek naon ka Samsat? Erek nisikeun pajak motor goblok. Ngisikeun pajak motor mah tuh di online we sarua bisa. Arisia, ieu mah wajib nisikeun pajak motor mah goblok. Cek saha nu wajib mah leuwih ngisikeun pajak sia teh. Geus naon atuh? Salat. Anjing, tumben sia bener goblok ngomong ka. Ule, Naon? kunaon Arisia nyepengan we pipi? Aing digaplok bieu euy. Digaplok ku saha atuh Arisia botak? Ku teteh-teteh na jero angkot. Alah, sia bule pedah naon atuh? Heeh, pada teteh-teteh nyusuan budak. Terus kurang teh ditanya, Ditanya naon le? "Teh, nah ka abdi teu nawisan." Anjing sihat bari nanya goblok tanya kitu goblok siapa? Ari budak mana teh sabaraha hiji? Budak urang mah boga opat ke. Oh, ari nu kahiji le? Nu kahiji lulusan sarjana ekonomi. Anjing hebat kitu. Euy, nu kadua? Nu kadua lulusan dokter. Edan, ari nu katilu le? Nu katilu lulusan tentara. Anjing, tah ari nu kaopat le? Tah, nu kaopat mah bangsat ke euy. Anjing we, ngirakeun atuh geus we nu kaopat mah coret dina kakak maneh. Ulah ke. Naha? Sabab budak nu kaopat eta nu ngasilkeun duit, anu tiluan mah nganggur. Aing rek berubah profesi jadi dalang, heuh. Profesi. Heeh, profesi, heuh. Durak duruk tung tang tang tung. Ning diuk nu anang tung. Anjing, hiji deui. Oh. Bulak beli buyar bayar. Neng nyeri nu atepar. Eta kelek meuni hideung. Wur! Di baluran odorono. Eta saha anu mewek sing horeng Bapak Ono. Wur.